Jepang ke Indonesia geus ngabahas Indonesia, memeh Cina RRC ngabahas, memeh ke Indonesia geus ngabahas, lantaran nu datang ka urang teh aslina orang Arab ti heula. Lamun urang ningali sejarah Banten teh lebih terkenal tibatan Jakarta, Banten lebih terkenal batan Indonesia, aya naon sih di Banten? Lantaran kuari kurang teu pati dilingse sejarah-sejarah Islam, teu pati dikaji. Kuari mah di sakolaan ge eueuh sejarah di sakola, eueuh sejarah kuari mah di sakolaan. Nah mata ketika dibuka deui sejarah, oh aya Banten teh kerajaan, keraton, aya Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآية. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinereng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sineureng Islam. Sholawat sineureng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rauh para tabi'in atba tabi'ina, al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kakersana Kiai Baydawi nu parantos masihan mau'izah hasanah tadi, oge ka para kiai-kiai anu sanesna, bil khusus ka kiai anu muska masyhur ialah Profesor Dr. Kiai Haji Supendi AF nu aya di planet Baduy. Alhamdulillah hadir tengah-tengah urang doakeun mudah-mudahan dibere panjang. Naon termasuk ieu tamu nu saurang deui ti belahan Sumatera, teu bisa bahasa urangnya naman ieu mata bahasana bahasa Sumatera asli. Eta sebagai sekretaris Amin Rais panitia penyelenggara PHBI anu kula mawauhna ti baheula ka Mang Muhammad
ti mimiti lempangna datang ka bongkok kuari geus rada bongkok. Alhamdulillah masih eksis nyana ngayakeun maulidan terus tekadna datang ka paeh, bahkan geus paeh ge hayang muludan terus momononang ke. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalayan inayah ti Gusti Allah sim kuring khususna umumna urang sadayana didaungi ieu kempal di dieu dina tujuan anu akur. Maksud anu sarua ialah ta'ziman wa takriman, ngagungkeun, ngamulyakeun, ngamumule, ngaendah-endah kajungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu harpanana urang hayang ditulungan ari kuari ona meureunanan masih keneh loba jang ku urang dipun tayangan. Tapi engke di akhirat ketika seuneu naraka ngagebur ribuan tahun ku Gusti Allah diseungeut dihurung-hurung jang melem urang rimpak wetan, anu urang rimpak wetan teu nurut ka Allah, teu nurut ka syariat, bakal disadiakeun neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil alhamdulillah diberi neraka embung. Tapi Gusti Allah nyadiakeun surga anu indah, surga anu pohara ngeunaheunana jang urang rimpak wetan kene. Urang rimpak anu nuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil bode amat nih mah tadi mah sabenerna kula geus wanti-wanti cek kula teh kula mah ulah dijieunkeun nomor hiji ka Mang Muhammad, ka Mang Jaro, ka Haji sakara Haji Jayadi ngondang kiai di mana ke kula hadir. Jadi kula mangan sakadar nambahan, asli nama di awalnya seperti gitu. Sebab gairah ngaji ceramah kula geus menurun, jadi kurang gairah ceramah teh. Hayangna teh sebajang nu geulis mantep ngaji kieu teh tah komo anu digigirna model kieu teh betah kula mah teh atuh jeung nu geulis bahkan geunah gitu teh. Ya Allah ya Rabbi, lamun urang ningali sejarah diturunkeun Kangjeng Nabi Adam alaihi salam di India, Siti Hawa diturunkeun di Jeddah. Allah nitah manggihan ka Kangjeng Nabi Adam, nitah manggihan Siti Hawa
jelema sadunia nu sakieu legana kakarak duaan doang bapa moyang urang jeung emak moyang mata embu ibu nenek duaan. Cak Kangjeng Nabi Adam, istriku tercinta Hawa di mana? Diturunkeunana ari kulama ieu di Gunung Himalaya, India. Gunung tertinggi sadunia. Rencana Haji Pendi dekat ditu naik ke ngagaragakeun maneh. Sebab karung geus anu dijual gua. Ya Allah, lantaran teu apal jalan ya otomatis Allah ngutus malaikat Jibril. Jibril tuduhkeun. Gancang malaikat Jibril turun langsung nuduhkeun jalan. Lantaran di mata malaikat badunia leutik atuh cepat tur atuh ku malaikat dijingjing hiber set datang. Etalah lamun boga petuduh jalan anu nyaho jalan ngeunah. Tapi lamun urang kuari endek ka Bandung petuduh jalanna Haji Pendi bisa ka Sumatera tibalik teu jaho jalan boro-boro ka Bandung ka Sumatera endek nyolateun ka Cayur kunaon jadi kebelar aja. Maka dingkula ditungguan terus jeung santri 12 mobil kunaon kebelar aja tah ieu jelema nu teu nyaho jalan ieu lah sosokna ieu. Ulah jebet pikun ka batur kula deuk nikahkeun ka Ki Aliudin ka Ki Ali Pasir Gadung cek kula teh kula rada ngantuk ke wayah pengkolanana kula bejaan berangkat nyana teh petujuh jalan datang ka pengkolan anu ka Pasir Awi mengkol salah jalan balik deui ka Pasar Kemis ieu ka Pasir Gedung bae ge teu nyaho bloon pada ditungguan rek nikahkeun tak jadi nu mantak dibawa bae ge rada error supaya connect. Cacak-cacak jalan di urang Cirgadung, Cayur, Bandung, Sumatera, Surabaya, komo ka luar negeri sakitu hesena leuwih-leuwih lamun teu nyaho ka Allah. Urang teu nyaho ka Allah neangan petunjukna. Haju urang barang manggi petunjukna ahok dibawa ke gereja sia. Ulah sambarahan dek manggihan Allah nu Allah pencipta langit jeung bumi katut eusina anu wajib ku urang disembah kemudian orang salah petuduh jalanna sakumaha salahna Haji Pendik kap Cayur atuh acak-acak ulah salah tadu bangka kurang ngayakeun maulidan beusi salah petunjuk Pasir Gadung Pasir Awi teu beres Cayur Blaraja teu beres aya deui anu hebat mah Kacakung Jakarta lantaran di Cakung aya tempat ruyat kula hayang ke ruyat itu Haji Pendi kan di Jakarta ke wah tuh Jakarta nah Haji nyaon teu ka Cakung ye kula deui ka Cakung pokona geus Jakarta geus kaubek punya kula mah kabeh heuh edon cenah kiai hayang ningali tempat ru'yat hari lebaran Ramadan ayo berangkat tatadina kula deuk sa mobil doang adik kula marilu kabeh jadi meureun jumlah bangsa 7 mobil masing-masing marawa mobil berangkat set iring-iringan belaga hees di mobil geus kieu bae teu jauh jalan orang datang ke pengkolan Masya Allah Haji iya kemana orang Kacakung
kelenya aku asal lain deui cek cenah lain deui jahotan teu asalna dulu lain baheula mah lain kieu cek cenah teh ya. Wah ieu kudu dibodem jelema akhirnya ditangkap polisi oge malah ditangkap polisi ya kukula akhirnya bakula mah salamet nya nama diwakopkeun ka polisi tah las teu nyaho kacakung Masya Allah karim jadi nyana ngomong mau sacayut cek urang kulon mah orang kanyaho mah eueuh tak ieu keur carita Jakarta BG teu nyaho jalan atuh ditangkap polisi kan untung bae barang ditangkap kula ngomong langsung oh Pak Kiai ya langsung ini siapa petunjuk jalan ini dah saya wakopkan buat bapak dah untung polisi menghargai ke kula salamet aing nu sajan ka mana meureun teh adik-adik kula mau pabelesat atuh pabelesat ya atuh hiji petunjuk jalan nyana kedua anakna si Hidayat sarua bae geus nyasab kabehan tapi alhamdulillah salamet akhirnya mah salamet ngumpul-ngumpul di Padang tah atuh malaikat Jibril nungtun Kangjeng Nabi Adam tek tidinya langsung berangkat ke Muzdalifah ambe Siti Hawa geus kaambe ku Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ngambe ka Kangjeng Nabi Adam geus kaambe suami tercinta di Muzdalifah ka Arfah langsung kapanggih oh atuh jelema karak duaan langsung pelukan nyaho atuh jangan sanu nyaho atuh mun kuari mah Romi Juli balagan duaan atuh karak duaan aja tuh mereka calana calana di mana tuh konveksi calana non sanaya samping sanu nyieun baju sanu nyieun atuh satara aja nah ngan make dangdauna tidinya langsung ku Gusti Allah ditah ka Mekah di Mekah lah imah tangga Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa negara nu pertama dihuni ku manusia adalah Mekah Masya Allah lamun dihitung kuari geus sabaraha ribu tahun timimiti Kangjeng Nabi Adam cicing di Mekah datang ke ayeuna cik sakaol datang ke ayeuna 7.000 cik sakaol 10.000 tahun dihitung ku ahli arkeologi aya anu ngitung 5.000 tahun eta mah hanya prediksi-prediksi tina benda-benda jeung peninggalan-peninggalan nu nyaho mah hanya Allah Subhanahu wa taala lantaran teu make calana atuh anakan deui bebas jadi di sorga macan boga anak Kangjeng Nabi Adam jadi di dunia Mekah karat lahirlah anak Adam Kangjeng Nabi Adam alaihi salam kacaritakeun sakali lahir dua sajodo tereh loba entak lamun dicayur dirimpak di dieu lamun aya nu ngalahir sakali dua eta bagus tereh pinuh imah kamar tereh nyieun deui tah kacaritakeun mah Kangjeng Nabi Adam teh loba anakna di antarana Qabil jeung Habil kakaraksa anak Adam doang geus mulai setan teh ngagoda jak Kangjeng Nabi Adam turun teh di sorga kagoda ku setan lamun Kangjeng Nabi Adam sabab teu kagoda ku setan urang cicingna di sorga kuari urang moal aya dirimpak doa di sorga ngan kula teu betah di sorga lamun pemandangan beungeut nu kararieu manya di sorga aya nu manyun kieu atuh teu betah nini hapeuk
aya aki-aki ngompol teu betah komo dirimpak mana nu kasep ya eueuh kasep ge cak pamajikanna mana nu geulis eueuh geulis ge cak salakina eueuh komo ieu mah 12 lah jeung disolehar mah tapi cak nafsu justru urang kabehan teh diciptakeun ku Gusti Allah eueuh nu jore eueuh nu jore sebab kabeh ge ngasepkeun cak pamajikanna cak anakna bu bapak ganteng cak anakna ih mama cantik deh cak anakna kabehan ge ka bapak jeung ka mama ngasep bapak ganteng amat kabeh iwal ti anaknya na dong bapak jelek nih Haji Pendi mah anak udah disebut kasep kanyana emang teu layak disebut kasep nah begitu iblis ningali sosok manusia Qabil jeung Habil bangun rukun bae bangun rukun ku aing sia diganggu sia ya Allah ya Rabbi kacaritakeunana dengan singkat Qabil hate da diganggu ku iblis sehingga Qabil ngabunuh Habil kakarak sakituan bae ge geus mulai aya pembunuhan karak sakituan doang anak Kangjeng Nabi Adam adikna nu ngaran Habil geus dibunuh ku Qabil ya Allah ya Rabb ternyata oreganan ngancam iblis cek iblis ya awas ya manusia anu mana diciptakeun ku Gusti Allah teh leuwih handap tibatan aing mah leuwih ti heula diciptakeun ku Gusti Allah tur aing mah diciptakeun tina seuneu sia mah tina taneuh kajen ku kumaha ge diganggu sia ku aing lantaran aing geus diancam ku Gusti Allah bakal kana neraka maknya aing doang nu kana neraka aing kudu dibaturan ku urang rimpak kajen ku kumaha ge aing teu bisa teu urang pondok kena ngabaturan aing nu diamankeun kan pasar kemis doang ulah tah ulah kena iya mulai iblis ngibarkeun bendera kata kaburan iblis ngibarkeun bendera kahasudan iblis ngibarkeun bendera kamaksiatan geus direkayasa ku iblis mulai anak Kangjeng Nabi Adam ngalobaan urbanisasi sebagian ke Irak ke Suriah ke Persia etalah negara-negara anu tertua di dunia mulai aya Kangjeng Nabi Sith putra daripada Kangjeng Nabi Adam terus aya Kangjeng Nabi Idris alaihi salam terus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam setiap rasul diturunkan ku Kangjeng Nabi horenganan keur meujeuhna acak-acakan dunia Kangjeng Nabi Nuh dakwah 1000 tahun umat dakwah nu nurut ka Kangjeng Nabi Nuh ngan 50-an nurut 1000 tahun dakwah anu nurut manut ngan 50 Masya Allah karim eta si dakwah ku pohara teh datang ka dikerem umat Kangjeng Nabi Nuh terus datang ka Kangjeng Nabi Nuh tas Kangjeng Nabi Nuh ramai sah mengaji pedi nu bener ya jadi Kangjeng Nabi Nuh jadi Hud kayaknya apa ya geus kolot-kolot Masya Allah terus datang ke Kangjeng Nabi Daud Sulaiman terus setiap nabi aya musuhna urang ningali Kangjeng Nabi Musa musuhna Firaun urang ningali Kangjeng Nabi Ibrahim musuhna Namrud urang Kangjeng Nabi Isa alaihi salam musuhna adalah Romawi Bizantium urang ningali Kangjeng Nabi urang musuhna Abu Jahal selalu bah aya
Ya Allah, tah di zaman Kangjeng we kamari di zaman Kangjeng memeh zaman Kangjeng diturunkeun teh emang kumaha manusia nyembahna aya nu ka batu aya nu ka patung tatangkala aya anu ka mata poe aya anu ka kakuatan sesembahan jelema teh kumaha kahayangna bae bahkan nu paling hebat di zaman harita nu paling hebat di zaman harita teh ya kekuatan saha nu kuat etalah anu dijadikeun pamimpin kuat hartana kuat tanagana kuat kelompokna nu mantak ayalah qabilah nyieunlah kerajaan leutik asal nu kuat eta nu jadi pamimpin nu lemah geus teu dilingseut acak-acakan manusia lamun jelema ngandalkeun kekuatan atuh geus aya awewe nah ku jelema kuat mah deuk-dekeun teu ade sia porosotkeun calana iya sia tembak sia ku aing porosotkeun ngigel teh naon kadang-kadang joget eta ku kakuatan jelema baheula teh kos kitu di inuman mabok zina masya Allah engke kan reuneuh anakna atuh anak jadah anak zina kitu jeung kitu bae terus bae kahirupan teh disebut zaman patrah selama 500 tahun eta hirup kana itu 500 tahun masya Allah saha nu gagah eta nu menang saha nu kuat etalah nu menang hukum rimba. Ya Allah ya Rabbi, pembunuhan setiap hari, pemandangan judi setiap hari, pemandangan perzinahan setiap hari, percokolan perdagangan setiap hari, ribut. Iya di zaman memeh Kangjeng Nabi diturun acak-acakan. Jadi sesembahan teh atuh macem-macem isuk-isuk teh deuk nyembah aya nu ka panon poe kikieuan bae. Oh. Aya nu ka batu dikieu-kieu bae batu diusapan, aya nu ka batu cincin. Aya nu nyembah ka jelema. Aya nu nyembah macem-macem teu puguh. Ya Allah ya Rabbi. Tatanan kahirupan manusia saat eta geus teu ngalingse. Taurat aya geus teu dipake, Injil aya geus teu dipake, cuma sekedar ngaranna bae Taurat nu cekel ku Yahudi, Injil nu dicekel ku Kristen, padahal kahirupanana geus teu beradab sama sekali. Sebab Injil jeung Taurat ditahrif, diganti teu puguh. Tengah-tengah kerusakan tatanan kehidupan manusia, maha kawasa Allah ngelahirkan seorang manusia nu kaset ini menjore jasa kaset di samping kaset gagah kasep tandingna gagah tandingna pinterna tanding ialah naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminatazuh wa khassaha al-qaribul mujibu bi an takuna ummal lim mustafa. Dipindahkeun naqalahu min karimin ila karimin wa min karimin ila karimin, pi Kangjeng Nabieun cahaya timimiti Kangjeng Nabi Adam, terus turun tumurun datanglah ka Kangjeng Sayyid Abdullah. Di Sayyid Abdullah langsung diteteskeun ka Siti Aminah pada tanggal 12 Rabiul Awal Pajar Senin 670 lahirlah Jungjunan Alam
Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah karim, nikmat berkat Kangjeng Nabi lahir ke dunia, cahaya teh teu putus, datang ka rimpak. Lamun lain cahaya Kangjeng Nabi moal aya masjid sagede kieu. Ieu teh cahaya Kangjeng Nabi ieu. Lambat amat di cahayanya. Ieu cahaya Kangjeng Nabi ngawujud jadi masjid. Nisbat di urang rimpak mah sagede kieu boh pohara. Pohara tuh bandingkeun coba jeung urang pondok. Aya masjid sagede peureup hasbunallah. Udah teu akur jeung ngaran. Ngaran mah bos haji pendi aya masjid sagede peureup. Oh, deuleu. Itu mah cahaya Kangjeng Nabi na leutik. Leutik itu mah. Ieu mah bau cahaya Kangjeng Nabi na pohara sanajan can anggeus ieu pohara ieu teh. Ieu mah pohara ieu mah. Lain lalagan. Lamun lain cahaya Kangjeng Nabi moal bisa. Di pondok cahaya. Cahaya. Ya Allah. Tuh. Ku gedena cahaya Kangjeng Nabi. Ahok dilawan. Eta teh berkat cahaya Kangjeng Nabi. Cacak-cacak lamun lain cahaya Kangjeng Nabi sanuan ieu. Lamun kuari dihudangkeun umat. Kemudian disorot ku cahaya Kangjeng Nabi. Ya, sanajan nyawa taruhanana, tapi kan bakal dibere sorga. Mantap di Indonesia kuari diwanti-wanti kade kiai kade atuh kiai nage eueuh ieu nu ngahudang-hudang demo eueuh dia teh mah hayang sorangan. Dipajar dibayar atuh jah henteu. Lamun engke kadeleuna bangsa teu beres kakara kula ngahudangkeun. Ayo rimpak, hudang. Mimiti awewe heula ayo kenapa rae. Atuh ke lalaki lain ditah paeh. Titah ngaluhurkeun syiar agama Allah di bumi pertiwi, bumi tercinta Indonesia Raya, dengan tingali ku urang lambang Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Lamun dikaji hiji-hijina butir-butirna sesuai apa henteu jeung pelaksanaan pemerintah ayeuna, terkutuk pemerintah lamun henteu ngalaksanakeun butir-butir Pancasila. Selabab lain sakadar butir-butir sembarangan anu nyieuna jeung mencetuskeunana saha henteu kudu ku urang, engke ge burung garuda macokan lurah cok modal, camat dipacok cok modal, naon deui bupati dipacok cok modal, Haji Pedi mah teu kudu dipacok pae. Teu kudu dipacok pae. Apa sorangannya na mah. Iya guru garuda lain samaraga. Sebab aya makna anu ku urang teu kajahoa. Beuh sabarangan. Indonesia negara nu berbeda dibandingkeun jeung negara-negara lain. Keberbedaanana dibahas lain kakara ayeuna. Sebelum Belanda nyerang Indonesia geus ngabahas tentang Indonesia. Memeh Jepang ka Indonesia geus ngabahas Indonesia. Memeh Cina RRC ngabahas, memeh ka Indonesia geus ngabahas. Lantaran nu datang ka urang teh aslina orang Arab ti heula. Lamun urang ningali sejarah Banten teh lebih terkenal tibatan Jakarta. Banten lebih terkenal batan Indonesia. Aya naon sih di Banten? Lantaran kuari ku urang teu pati dilingse sejarah-sejarah Islam. Teu pati dikaji. Kuari mah di sakolahan ge eueuh sejarah di sekolah. Eueuh sejarah kuari mah di sakolahan. Nah, mata ketika dibuka deui sejarah, oh, aya Banten teh kerajaan, keraton. Aya Cirebon. Aya kitu Jawa Timur Ampel dan lain-lain sebagainya. Saha nu ngamimitian ka Indonesia. Nah, mantak ketika dihudangkeun kadeleuna mah kadeleuna urang-urang anu hudang. Padahal
ieu arwah-arwah di kuburan hararuda ci atuh henteu kudu kurang dihadiahan ge mamang bae ka kuburan peuting haju keluar bae kan atuh sakoreus haji pendi mana teu wani ka kuburan itu kurang sakira sok hudang haju kabangi bae teh itu baturna jing ya pasti nyamper kan enggak baturna pendi sini arek kuti anak atuh kaambeun ku baturna kurang lamun nyaritakeun secara sompralna padahal lamun dicaritakeun ka jerona lain kitu aya rahasia-rahasia anu sok dibacakeun ku ulama-ulama anu sababaraha ulama mah osok nembong ka tembong. Nah iyalah Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kangjeng Nabi lahir. Ketika lahir teh geus tanda tanya. Lantaran lahir anu berbeda. Tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh kufar teh kaget dengan kelahiran Muhammad. Alam jadi beda. Nu tadina tandus jadi subur. Anu tadina hewan-hewan teh henteu berkicau, wariko berkicau seperti bunga luar biasa. Aya tanda-tanda kehirupan dengan lahirna Kangjeng Nabi. Kufar Quraisy sanajan encan kukumaha geus rada aya tanda tanya. Aya naon sih? Bakal kumaha sih? Gede mulai. Rada ditinggalikeun Kangjeng Nabi teh sebab teu pernah bohong saeutik-eutik aja. Kangjeng Nabi mah eueuh ngabohong saeutik. Haji Pende mun teu ngabohong gering. Jadinya lain pedagang mana nu teu ngabohong. Tanyakeun ke orang limpak. Ayo coba orang limpak nu dagang karung emang teu ngabohong. Oh, pan bener kan? Tuh, ngaraku kabeh mah sportif ieu mah bohong teu ngaku. Mending urang limpak sanajan kana neraka kabeh. Tak ieu. Kangjeng Nabi teu pernah bohong. Ya Allah. Istimewa. Guys, lamun urang nyaritakeun ti awal geus leuwih nyaho. Jeung geus sering ieu mah kacaritakeun begitu Kangjeng diangkat jadi rasul. Nu memehna Kangjeng Rasul teh dibere hayang nyepi. Indah jasa lamun cicing di kamar sorangan. Kurang puas Kangjeng Nabi. Naik ke gunung sorangan. Ya Allah, ya Rabbi. Lamun urang ngabayangkeun Mekah saat eta. Kemudian di Jabal Nur saat eta cacak-cacak kuari ge sakitu keueungna. Ulah di Mekah anu carang jelema harita jeung gunung encan pernah kajamah ku manusia. Ulah ieu malanan. Kuari mah kieu bae. Ieu balik KBH aju lampu di pareuman sepi kabeh jam 1 jam 2 sorangan di luhur masjid ieu. Ulah di Jamal Nur ulah ieu mah di dieu bae. Haji Pendi titah naik ka luhur jam 2 sorangan bae teu ceri anjing datang ka daekeun bae. Celi ieu ulah celi anjing. Sieun urang masjid ieu Kangjeng Nabi mah kalau sorangan. Ya Allah. Gitulah hamba-hamba Allah ketika hendak menghadap Allah teh embung di baturan ku sasaha. Lamun Kangjeng Nabina seperti kitu datang ka ayeuna ge kitu bae. Di mana santri geus menguasai ilmu kemudian hayang dumadeheus ka Gusti Allah, biasana manehanana di kamar sorangan. Kurang puas di kamar ka gunung sorangan. Kurang puas ka leuweung. Jelema anu endek beneran ibadah aya nu seperti kitu bahkan loba. Urang mah kuari moal ngeunahkeun nyaritakeun ibadah teh sebab bayangna diriung-riung jelema minimal opatan ngariung. Aju bae timbul eceng gondok, timbul as. Udah ririungan bae. Nah naon ge ririungan wal beres. Tah ieu nu mantep ka Gusti Allah teh seperti kitu. Tah kuari aya kene ge aya.
kuari ge aya kene di Indonesia mah loba kene alhamdulillah mata teger kajen kuba insyaallah teger ulah leutik hate tah Kanjeng langsung diangkat jadi rasul tidinya Kanjeng Rasul tekan dakwah ieu nu jadi masalah teh kieu lamun sakadar ngadakwahkeun teh ngadakwahkeun soal baju tenang urang Arab lamun sakadar ngadakwahkeun soal perdagangan teu dianggap urang Arab lamun ngadakwahkeun soal perbudayaan dek dirobah ala kadar lah tapi ieu mah pan ngarobah Kangjeng Nabi teh ngadakwahkeun sesembahan nu tadina nyembah ka patung ulah ke Kangjeng Nabi nu tadina nyembah ka batu ulah nu tadina nyembah ka mata poe ulah nu tadina nyembah ka makhluk-makhluk ulah hiji bae sembah Allah eta nu berat lamun kita ngarobah soal politikan geus masalah cek urang Arab lamun di dakwahna soal perekonomian alah sapira perekonomian geus lah lamun ngadakwahkeun sekedar perbudayaan lah gampang tapi ieu mah ngadakwahkeun soal kepercayaan teu meunang percaya pangeran teh batu teu meunang percaya pangeran teh kayu teu meunang percaya pangeran teh mata poe teu meunang percaya pangeran teh makhluk hiji becak Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Allah iyalah nu jadi masalah Abu Jahal ngamuk cak Abu Jahal mah da sia teh kira-kira ngajak ke segala pangeran Allah ai ieu pangeran anu geus kebal jasa ieu Lata Uzza deuk ka manakeun lang buandaya ta pangeran leuwih kurangan ku sia ieu mah hayu nu mantak aing greget ge ka sia ieu pangeran ieu hook jasa ieu menang matrian lalauna aju dicet matana molotot teu kicep-kicep kos kitu tah patung mah tah jadi berat eta akidah wari di Indonesia urusan perpolitikan alah tadi diingse umat Islam pek bae eta mah lantaran selama aya kamaslahatan untuk tatanan bangsa jeung nagara pek bae sanajan teu akur jeung Al-Qur'anul Karim selama henteu menyolok mangga perekonomian sanajan teu akur jeung Al-Qur'anul Karim nyana geus monopoli lah umat Islam masih kena sadar kena bae masalah geus leunana urang mengekor bae padahal mah sakieu gedena Indonesia nu nyekel perekonomian hanya 3 sosok manusia encek sakieu gedena ieu Indonesia geus teu kudu dicaritakeun geus kukula nu mantak urang kuari Islam teh rada hudang lain masalah eta mah pek bae heulana sebab naon urang mah kajian teuing dibuka ge perekonomian gede urang rimpak paling dagang karung deui bae aju dagang karungna ge codep-dodep deui bae eueuh anu nyieun pabrik karung gitu eueuh deuk naon deui coba urang rimpak bahasana boga pabrik eueuh ge pabrik sosotan urang mah sakieu kieuna bae dagang ke pasar balik dagang ke warung balik geus sakituna bae emang seperti gitu urang mah tokoh Indonesia anu maher di bidang ekonomi asli penduduk Indonesia bisa dihitung ku jari ketika kurang dibagi di Serang saha Tangerang saha di Banten saha kurang kelabakan aya kelas internasional Pandeglang aya kelas internasional Serang aya kelas internasional Tangerang kelas internasional anu memainkan perekonomian di urang tuh anu boga perumahan nu kuari keur nyieun perumahan di urang naon tuh kanya si sia tuh harus diajak bukan apa jasa ulang perubahan teu kudu dicaritakeun ku kula ibu bapak geus leuwih nyaho nu bogana saha BSD nu bogana saha Gading Serpong nu bogana saha mereka nu bogana saha dan pembangunan nyanalah nu monopoli urang eueuh masalah geus perekonomian mah
sanajan orang-orang tertentu mah bermasalah ke hareupna urang mah masalah jasa kikieuna bae. Tetapi ketika agama nu diacak-acak lain deui urusanana, lain deui urusanana. Penyerobotan agama orang mah teu paham. Tetapi di Indonesia kan aya peneliti, sudah berapa poin Kristen menyerobot Islam, sudah berapa poin Katolik menyerobot Islam. Urang mah teu nyaho penyerobotan belah mana, hanya manehanana nu di luhur anu nyaho. Urang hanya informasi sakige alhamdulillah henteu pernah diprovokasi. Sugan aya nu nyaritakeun karimpak eueuh berarti ketenangan tetep aya. Mun dicaritakeun marudah kabehan urang tetep masih kada ditahan. Ulah tenang keur diurus, tenang keur diurus. Lamun kukula ku hari dicaritakeun nu aslina insyaallah kabeh urang dieu daek perang wajen kukumaha ge sekalipun nyawa tarohanana geus kadeuleu bae sorga. Haji Peni mah sorga teh bidadari. Oh iya nya geus teu kadeuleu naon bidadari mah ieu ye ngan moal wakal tenang we heula kalem keur diurus. Ulah jasanajan polisi ge polisi atuh agamana Islam jeung mantep mah nyana ge bertanya-tanya ieu aing sakadar di dunia dibere gaji kaler kidul wetan kulon kita ngurusan ieu itu ke aing di akhirat ka surga apa ka neraka sarua bae polisi ge aya imanan sarua kita ngajagaan Ahok ieu sia ka surga apa ka neraka sia ha nyare ge bertanya-tanya ke lain mantap ditenangkeun tenang ulah kalem bae heula ke wayah kukula dicaritakeun aslina kakara kumpulan kula gede-gedean dirimpak aya naon masjid anggeuskeun. Nah iyalah Kanjeng Nabi teh eta teh nu berat teh dakwah akidah. Ieu di Indonesia teh geus penyerobotan luar biasa. Islam teh pernah nyerobot, inget ka almarhum Kiai Zainuddin MZ. Kapan Islam menyerobot tentang dakwah? Enggak pernah. Islam dakwah di majlis, Islam dakwah di masjid, Islam dakwah di lapangan khusus dengan orang-orang Islam. Tidak pernah kita mendengar bahwa Islam memberikan supermi kepada Katolik, nggak pernah. Karena buka duit, nggak pernah. Tetapi kenapa Kristen menyerobot? IMZ nyaritakan baheula 10 tahun yang silam hebat. Nah, kuari ternyata penyerobotan kurang mah teu nyaho. Hanya kelas-kelas elit lah nunya. Ternyata orang birokrasi geus disrobot, perekonomian geus disrobot, perbudayaan geus disrobot. Urang mah teu nyaho. Mantap tunggu tanggal main. Nah, Kanjeng Nabi dakwah teh eta akidah. Datang kuari ke Indonesia terus di Indonesia kuari datang ka urang. Ieu teh min jumlati dakwah Kanjeng Nabi aya mushola, aya majelis taklim, aya masjid, aya kiai-kiai, eta teh sinar dakwah Kanjeng Nabi. Teu leupas digangguan setan-setan. Ketika dakwah kiai setan milu, ketika kori manggung setan milu, ketika ngariung Haji Pendi setan di dieu ditonggong. Wah, maksudnya berkat. Geus kieu bae ya Haji Pendi niat teh geus lain mulu dan lain. Gerebek berkatna gede moal tolol tuh coba. Eta kan setan. Percaturan setan mah tinggal Nabi Adam di sorga, kemudian Qabil jeung Habil, kemudian tiap rasul eta teh lawanna setan. Datang ka kuari setan terus baik. Boh, profesional kuari mah sampeyan kuda lamun nyaritakeun setan sok inget ka dongeng kieu. Aya hiji jelema, eta jelema teh dagang. Barang dagang nyana teh teu maju-maju. Dagang minta cai ka kiai teu maju. Dagang minta doana ka kiai teu maju.
Terus jangan ziarah ke kuburan ke mana maksudnya minta berkah, lain percaya ke kuburan minta berkah tetap teu maju. Nyana ngalamun bae kieu. Sial amat sakieunya. Aing ka kiai geus bentar doa geus tapi aing teu maju-maju lah sakieuna teh ieu. Coba aing ieu nek rada ngalamun ye. Ngalamun lain nadar. Di hareupeun kuburan. Nazar aing lamun usaha aing maju aing dek sodako ka setan beres aing lah ka kiai sodako geus aing ka tetangga geus aing yatim piatu geus teu maju-maju supaya maju aing sakali deui aing nazar mun warung aing usaha aing maju aing nazar dek sodako ka setan babaturan sia kira-kira ulah ngomong urusan aing setan kan ngadenge nah ieu batur aing cak setan terus diaping ku setan dagangna ulah kitu cak setan dagangna ulah kitu isikan liurah teh oplos atuh kira paling Ki Haji ulah nyaritakeun Ki Haji mah Ki Haji bae moal sugi oplos paling geus aya nama pulang kampung nyahoan paling mah aja supaya alah angel nurut oge jangan dioplos bener atuh asup ke pabrik lain gitu ke pabrik lain tatenderan jelema duit eta aju engkengnya lain limbahna bae lain anu aslina ge hayu bawaan sial jasa setan Masya Allah itu bisa atuh setan terus digoda terus ku setan ya Allah eta alhamdulillah maju jasa usaha kuari atuh mobil geus kabeli imah geus karenovasi bahkan geus caritana baju mah geus teu kacaritakeun sadagala daharan geus teu kacaritakeun setahun 2 tahun 3 tahun setan kan ngadenge begitu keluar ti imah gok setan pan sia keur ieu teh nazar dek sodako aing bisa aing setan ira sia dek nazar dek kalaksakeun nazar ira atuh kula teh lain moal ngan kulantaran neuk manggihanna di mana teu pernah kadeuleu di mana kula manggihanana henteu kula geus siap jasa kula mah sakali nazar jadi dilaksanakan endek pokoknya dek dilaksanakan nazar kula dek sodako ka setan ngan ka mana teu pernah kadeuleu kieu cenah geus aya jeung kula nama teu kudu kula mah geus bisa nyipres ka dieu ka ditu jeung geus teu butuh juk bikeun ka anak kula bae ka anak geus sarua geus teu kudu ka kula mah geus teu butuh geus bikeunan ka anak kula bae insyaallah setan ge bisa insyaallah siap paseh jasa deh insyaallah cenah cukup nazarna dia tuh itu naon di mana manggihan anak di mana manggihan anak kula mah macem-macem kahiji di pasar nuana lamun aya nu nimbang urangan timbangan lamun aya nu dagang nipu lamun aya nu dagang ngabohong eta anak kula tabikeun ka dieu eta anak kula sugana dirimpak maloba anak setannya kira-kira aya teh anak setan dirimpak tuh coba saurang da tujukeun sangaranna ulah sok kajaro-jaro
asana di dia anak setan mah lurus di asana di dia anak setan boy hiji eta aju pikeun tak kadinya dua anak setan anak kula teh eta teh lamun ngariung ngayang berkat eta anak kula mah kabehan katilu dikeun ka anak kula nusok di masjid nu mana di masjid lamun tas salat teu lamun tas salat teu wiridan eta anak kula cenah teh asal salam langsung beres nu di imah ge kitu awewe asal salam teu maca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar teu ngadoa heula ta eta teh anak kula teh kos kitu kan asana ieu mah anak setan kabeh ieu mah lentas beh wiridan teu mah jualeun bisa ada setan jadi orang karena anak setan mah di pasar aya di sawah aya geus puguh di pabrik eta mah anak setan di masjid ge anu tas salat langsung keluar teu wiridan eta anak setan masyaallah karim nah nanya aya di kantor mah teh mah lain anak kula teh mah bapak kolot kula jangan di kantor desa kantor kabupaten teh mah bapak kolot kula yang lebih parah setan malulu teh ya Allah ya Rabbi nihilah urusan setan urang teh per detik per menit digoda terus ku setan Masya Allah setan bisa anjasa ngagodana bisa kos jelema kieu aya deui aya setan aya jelema frustasi cek aing ye putus cinta eueuh deui we nu dipake ka cinta ku aing ge di sarwiti aju kuari sarwiti geus boga kabogoh deui jeung nu saje asana hirup aing hampa lempang asa teu napak cenah teh asana di dunia nu geulis iwal di sarwiti hiji we tah aing mah lamun teu sampai kawin jeung nyana teu kalaksanakeun aing mah mani ngagejeburkeun maneh cek ka sumur eta budak bloon nya cek cenah mah meureun eueuh Lampung atuh deuleu di Lampung tuh si embal loba tapi kan cinta mah lain kitu teu kadeuleu di Arab aya nu geulis teu kadeuleu di Uzbekistan aya nu geulis teu kadeuleu di Cina aya nu geulis teu kadeuleu di Indonesia aya nu geulis lamun jelema geus bogoh ka eta bogoh datang ka embung kawin jeung sasaha ku hari sarwitina geus dibawa ke batu otomatis kan gairah hirup eueuh ku kolotna titah dagang embung kita ke pasar embung isuk-isuk nyana ngaringkuk bae lain mandi embung dahar mun teh jeung daging ayam teh dae putus cinta si kieu ya geus pokona parah aja sih mah parah akhirnya bener oke terjadi lah cek aing mah maningan ge ngaragakeun ka sumur bae bunuh diri aing frustasi cek putus asa barang dek ngaragakeun ka sumur kumaha mun teu paeh aing misalna aing ka sumur aju aya jelema nimba pan teu jadi paeh malah aing dek ngadahar racun bae cek racun bae geus disiapkeun kumaha lamun aing nginum racun hajuk misalna pas minum kekerlekan aya nu nulungan teu jadi paeh aing maning ka gunung bae malah maning ka gunung aing mah ngaragakeun maneh naiknya na ka gunung maksudna yang sagegeraan paeh begitu geus datang ka luhur neuleu ka gunung dihandap loba jelema atuh aing gurintil kayak jelema dihandap moal paeh main kumaha nya carana nya turun ka handap maningan nusuk maneh cak cenah ke di imah jol bae aya aki-aki Assalamualaikum Waalaikumsalam sidi ka mana
si atuh kula dek balik dengan tuh dek bunuh diri kula tapi hayang sakaligus bantuan kula ke aki-aki teh bantuan kula kenalan heula tuh kenalan begitu kenalan waun teu ka aki teu aki itu ya malaikat Israel pencabut nyawa ji itu kebeneran malaikat atuh lain ti tadi kula ieu dekat sumur hayang paeh minum racun hayang paeh ka gunung hayang paeh ieu ku ari dek bunuh diri enggeus kula mah nyerahkeun sadaya-daya cabut geura emang kunaon Sarwiti di bawah batu itu beres terasa hampa aja kena hirup nganggang hirup Masya Allah harapan hirup di bawah batu kunaon cek malakal maut teh atuh nu mantek di bawah batur meureun itu nu mawana leuwih kaset ulah ngomong gitulah sakitu teh beuki nyeri bae hate ieu baki cek malakal maut kieu bae gampang kukula dibere resep nya ye resepna adukeun daun ieu tilu datang ka imah kucek aduk engke diinum bisa dipakai ka batu maksudna lamun engke tas diinum haju kula aya disirah di dieu berarti eta geus wayah paeh lamun kula aya di suku nah ieu moal waka paeh sakitu bae nah henteu naon dibere ka tatangga ka sasaha ge misalna tatangga geus jauh kene apa lila kene ka paeh inuman ku eta lamun kula aya di dieu disirah berarti tereh paeh lamun di suku angel kene ka paeh wah mantep cenah kos kieu mah he geus kitu bae ngan ieu bae resep nu ieu tah nya resep nu ieu tilu memeh nu tilu ieu heula teh inum dibere daun diinum kunyana tek barantas diinum teh ya eta Masya Allah Sarwiti datang deui pelet berarti bener Ante Pendi di mana dikau atuh Masya Allah Haji Pendi atuh parah akhirnya mah biasa deui nyana ngahiji deui pebogohan teh ngahiji deui bahkan kawin atuh usahana maju biasa ku ari mah imah tangga teh jeung kabogohna teh maju di usaha coba-coba nyana ngadahar ramuan anu tadi teh kucek-kucek ku cenah inum begitu diinum malaikat teh aya di dieu malaikat maut di dieu dicaknya pan aya di dinya nyana pindah ka belah ditu ngageser suku di dieu malaikat aya di dieu muter jana malaikat maut aya di dieu hei malaikat pada tuh milu muter sih keur ieu maneh hayang paeh encan waktu paeh teu bisa kajun teh deuk bunuh diri deuk naragakeun maneh deuk garagakeun ka ti gunung encan waktu paeh mah moal bae tapi ketika kuari maneh embung paeh ngan waktu paeh datang ieu teu bisa henteu deuk paeh bae ih cek teh ulah waka heulana emang kudu atuh pamajikan aya dagang keur meujana maju malah pamajikan kuari keur meujana bahenol ulah waka heulana teu bisa cek walakal maut ieu mah wayah paeh keur ieu keur maneh hayang paeh can wayah paeh kuari mah geus wayah paeh kajeun embung buge deuk paeh bae deuk dipaehan bae Masya Allah kari lamun ti harita pake ibadah mah kukula meureunnanan maca Quran sabara kali tamatan zikir sabara ribu zikir sholawat kitu keneh dipake berbakti ka Gusti Allah meureun mantep datang ka waktu paeh ayeuna makana cek malakal maut teh tah ieu kuari bandek dicabut bae tah eta teh kos kararitu tah
2 nomor kahiji setan anu selalu jeung urang nu tadi nomor kedua malaikatnya terus-terusan ieu ku ari ieu bae balakal maut ye kaji pendi deuleu kalau mahfud tere apanya besi salah maksudnya besi salah oh saminggu deui jeung kalau maut teh kitu ya Allah ya Rabbi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah lalakon dakwah kangjeng Nabi datang ka ieu terus nu paling berat adalah tentang ngadakwahkeun akidah nu diulang tadi urang tadi 90% muslim Islam kuari menurun geus 85%. 85% kuari geus turun deui jadi 80%. Karena umat kafir tambah umat Islamna dikabe kaharepna kualitasna deui di samping kuari gitu loba kualitas Islam nu masantren geus kurang dan lain-lain sebagainya. Nah nu mantak dengan ayana maulidan ieu hiji urang mengenang kangjeng Nabi jeung urang luar biasa bungahna belah dia nama belah dia orang hayang kasyafaatan ka belah dia tu nama orang supaya gairah ibadah orang mantap ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah supaya orang leuwih mantap ibadah ka Allah naon anu dibawa ku Kangjeng Nabi melalui pendidikan pondok pesantren bakal nyaho supaya orang mantap cara wudu nu bagus, cara salat nu bagus, cara puasa nu bagus, cara zakat nu bagus, cara haji nu bagus. Ialah nu didakwahkeun ku Kangjeng Nabi terutama sing hade akidah urang kepercayaan urang ka Allah, kepercayaan urang ka Kangjeng Rasulullah, kepercayaan urang ka kitab Al-Qur'anul Karim, kepercayaan urang kana takdir sing hade ulah sampai pudar di dunia moal kebel. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masih kene loba dongeng-dongeng kene sabaraka mau dongeng setan mau loba jasa ngan ieu orang geus jam setengah nya dicukupkeun sakieu kula ngarasa bunga anu luar biasa timimiti penetapan tentang denah, kemudian pengukuran kiblat, kemudian kula terus bae naon karangarana memantau kumaha kitu urang dieu tentang keguyubanana. Ternyata kaum wanita timimiti parawan datang ka nini-nini kumola lakina alhamdulillah. Nah ieu urang maca ya Rabbi bil walaupun saperak jang masjid urang. Yuk urang bareng siapkeun panitiana. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana puterkeun waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqlaini wal fariqaini min warbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amiru naibaladun abar fi dholila milwana na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Naam sarat tayfu man wa farraq
خلقني والحب يعترض اللذات بالعالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من تذكر جيران من سلمي مزدد من جرى من مقلة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين apunten tina masa mudaya kelepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.